Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Ilung ekor hasil perjuangan anak. Masalah guys demokrasi. Tetapi untuk keputusan hukum dijieun lah mui atau ku ari mui age pandek dirantai. Lha kumaha eta teh jang naon? Jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun di steril ku mui. Geus ditosran lah ku mui. Urang damai hirup teh. Ketika aya hukum-hukum Islam, geus aya perwakilan urang melalui bahsul basail angsongkeun ka mui, jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari mui na dikendalikeun ku si itu. Ya kumaha aja. Mata geus pi perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia gitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia perang. Bakal teh moal turun dajjal lamun teu peperangan. Moal. Cirina haram sekitarna di lebaran, Madinah di lebaran, eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Wah ribut lah, kacau di unggal negara. Irak teureun-eureun, Iran teureun-eureun, Suriah, Mesir kabeh. Woi, Al-Azhar tinggal Al-Azhar na Indonesia dan lain sebagainya. Hayang nyalametkeun diri kamar kaditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau luar biasa. Hese geus teu bisa diledakeun. ABRI bagi dua, polisi bagi dua, berbagai kekuatan bagi dua. Aduh hantem rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ieu ribut. Hayang salamet agama ka Mekah. Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teh ngampar ge dinya. Terus mantap ku dilegaan kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi. Oh tereh berarti tah ke dajjal lah turun. Wah kaunggal negaranya nama hiber dajjal mah jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara daerah lu cai aing datang ke dia tepak doang ya timbul wah cai culcer asal sia mangelanan cai aing pangeran ayo. Jelema iman geus ipis sementara kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar negara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara kudukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran kos kitulah dajal dahsyat kesan nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid dajjal. Lantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran. Jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia, hayang emas jadi emas, hayang duit jadi duit, hayang motor jadi motor. Ku hari mah ngridit engke mah hayang emas ya mio mio datang cenah naon hayang Avanza berem Avanza ngajogrog sia naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya ulas cokot ku sia teh hartop teu leumpang hakina rusak. Atuh geus bacot hayo sih hayang awe watu jelema ngagayog eta lah nomor kahiji dajjal. Nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa turun Kanjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi. Aya jelema kasep kemudian sholat teureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim Allahu Akbar
nuani ngaganggu orang Arabna orang mamanage ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya wah mulai wah diperhatikan wah ieu tanda-tanda ieu bener dajjal kakarak begitu mana salam dicekel ditanya manis lu teu daek ngajawab sangaran teu daek ngajawab kabeh nyebutkan ente dajjal ente mahdi teu daek kakarak make subuh wallah ente mahdi kakarak wah ditangkeu perjuangkan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi mantak wari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji teman niruan sendal bae deui si Mahdi macam-macam Mahdi terus dajjal eleh ku dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun kanjeng Nabi Isa alaihis salam dibantulah kanjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu ieu ashabul kahfi wah buuk ngarundai ka handap lantaran besar bara 1000 tahun atuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna kuku para ranjangnya halis mula panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang wah iya ashabul kahfi kajian kuku mah si hade ulah di baturan si hade juri ge mah ieu turun di Gunung Karang masalah ini wah guara raga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung kanjeng Nabi Isa alaihis dajjal diudang ku kanjeng Nabi Isa umpat ka mana dia udang terus elehlah ku kanjeng Nabi Isa kanjeng Nabi Isa dakwah di dunia Masya Allah istimewa jasa terus kanjeng Nabi Isa dakwah saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil bohong goblok ka kanjeng Nabi Isa kula mah sakadar utusan Allah mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kurang kuari pangeranan mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede begitu muktamar ngajelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili jadi berarti hasil musyawarah jadi nganunggankeun pangeran ngamangerankeun ka kanjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon kan aya pangeran urang pangerankeun ju ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dieu henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan dibunuh harita tetap Isa pangeran jadilah datang ka kuari Tritunggal engke kanjeng Nabi Isa marah saha nu ngajadikeun aing pangeran aing rasul anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad aku aya da jeung kanjeng Nabi urang wai malah kawin kanjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia nyana dakwah terus jelema istimewa kabeh iman nyana kawin ngan teu lila kanjeng Nabi Isa diangkat deh maot kanjeng Nabi Isa mulai kacau deui ieu mah ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambang eta maot nu ibadah ka Allah maut ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain urang mun maca surat Kahfi aya ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu kanjeng Nabi waktu kanjeng Nabi tas Isra ningali
bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah sedangkan ieu de kaluar tah de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di badak kalaluar ya judu Ma'juj terus bae ngadaharan naon aya bae manusia di dahar hewan di dahar suagua rupa di dahar wah ya judu Ma'juj mah lumak tangkal kayu sok bala di daharan bae ini datang anu pohara raja sumatak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya ajar Zulkarnain dikuat di Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut mana nah ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya, urang teangan sebab bendungan Zulkarnain teh di mana ieu? Sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan. Urut Kangjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan. Kabeh aya ieu teh di dunia. Nu aya dina sejarah. Nu di Quran teh aya kabeh. Kemudian piramid aya, Firaun aya dan lain sebagainya aya. Ieu bendungan Zulkarnain. Ieulah anu encan kapanggih datang ka perdetik ieu. Nah, tapi geus mulai kuari kanyahoan. Geus mulai. Berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene. Kapalna aya kene kapalna. Mesin deuk urang kada itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, sia mah diajak ka Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arad. Di Gunung Arad, Arad teh di Turki. Eta teh di luhur gunung aya setiap jelema nu kadinya teu kuat paeh jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam judi teh judi nah geus kapanggih eta tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj di mana ieu bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerahnya lagi kaget kok hewanna kok sarari ceulitna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dinya aya hewan seperti kieu teu kajawan nya lagi di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allah perem tak aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda kemudian asup Islam loba ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh maka manehanna ngadenge suara azan kemudian bentak geus lain di dinya deui eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge kuari ge urang nu ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan eta berarti diajak ka negara itu kamari aya deui nu liwat ka dinya bae oh aya kerajaan di daerah dieu diketos bae kerajaan ketos ya, raja jurig newo-newo meureun tah jawab ieu da ieu urang kan kuari ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu urang dimensi zahir kuari zahir kadeuleu ieu lamun dibukakeun hijab trek dimensi alam jin lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat jadi ieu teh sababaraha dimensi urang lantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeuleu ieu deui kapanggih ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang da ieu ke baja bakalna Ya'juj wa Ma'juj nah idinya kakarak summa khurujud dabbah jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan hujan banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj tinggal manusia-manusia anu nyilib araraeh loba keneh di dunia teh dabah teh ya hewan eta nya nama leutikan ti himar hampir sarua jeung himar begal ceulina rancung biasangan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae
terus sadunya mungkin kafir dabah eta terus nulisan eta Masya Allah ieu lalakon lain lalagan ya wahara jasa bakal katulis. Nah nunggu saya tulisan mukmin didinya langsung tekebel mau nginahin geus tinggal kafir siapa kafir siapa boleh tarang sia kafir kafir kabeh tah tidinya bagus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakal lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih naga dilamotan ku awewe ku eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hadap nu belah ditu da mah di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting beres gitu hayang beres percis kos kotok bae geus beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal anu anakan geus we dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh ya geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomong jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina didinya ngan ngomong kieu atuh hayang mulai didinya belah ditu kayak ngan ngomong gitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomong da kitu hayang belah didinya atuh cenah belah ditu ke naon ih kita lalikan aing mah geus beres ngomong gitu ditawaran daekeun pan bloon atuh iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Yajuj wa Majuj kakarak muncul panon poe numantak cek Kanjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu batak nyanalah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji bae aing cabut nyawa aing. Nomor kedua maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu Allah maning turunkeun tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon. Lumatak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon pemin magribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Allah mangpaat awak-awakan kahiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haji nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka bermanfaat sama sakan jujung kelannya na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae bukan asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege
tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan, dua aya menarahan, tilu aya tihangan. Masjid mah mantak pakai tihang bae. Tanda masjid adalah tihang. Engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus ese. Neangan masjid geus sareueuh lantaran bebongkaran. Model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara, di berbagai daerah, di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman, nu ibadah loba keneh. Di akhir coba engke lamun terus dikendalikan ku Amerika menjadi gubernur Jakarta kuari Ahok, lamun aya Jokowi naik Ahok kafir. Tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir, Pandeglang bupatina kafir. Lamun di Jakarta Ahok engke di Serang si Cenglu, tuh di Pandeglang si Tegwan, ayo si Tangerang si siang-siang melingseng. Geus udah beres kabeh. Ayo siang mangkaning deui tuh. Lipo keur dibangun, BSD dan lain sebagainya bang didinya lah aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir. Nu geus kanyahoan bae gapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaon eta teh sa? Si Haryati, Haryati teh sa? Hah? Sakar ngaranan boga nasa? Anu cangkep teh pan sia nyaho, pan babaturan sia. Hartati. Tepat loba senjata didinya ente mah teu nyaho. Mantak dirahasiakeun ku pemerintah. Bongkar. Waduh, aya naon ieu? Sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika. Jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade. Teh, emang kumaha gitu. Ieu teh dekristenisasi anu lain lalagan. Sementara pemerintahan urang kuahe. Kiai nu aya di itu buhange opat kali. Nek kumaha deui atuh. Lain teu diperjuangkeun jak geus kiayana. Ya otomatis lah kafir. Dia terus hasil dicokotan ku Amerika. Hasil dicokotan dan lain sebagainya urang dibangun. Ah, kadeuleu geus lemahna di urang. Asal aya nu bergerak dianggap teroris, asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor. Sudah tidak ada masjid-masjidan, masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun. Ayo sia tanah dibelian ku nyana nyin gereja sadaek-daek. Nah, ada kumaha deui ayo. Ya pemimpin urang ge nu handle nu kuat. Ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ka Amerika. Nah mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid orang dibangun, engke dibongkar. Nah ini mah keur carita singkat na bae, lila kene eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa wah peperangan dan lain sebagainya, bakal perang, neuk kumaha henteu, bakal jasa. Nah nu mantap kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeun kulon. Sakar kulon. Baduy jeung baduy padahal mah baduy teh ya horeng eta siloka baduy teh ya cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah ya atuh perang jeung baduy mah lah sakira baduy nah tuh horenganan cak kolot baheula tong ke mau baduy terus kalau nggak lembur nuduhan jalan orang dongeng menyingkol kos gitu nggak bakal orang diperangan waduh baduy usahawan orang Amerika ku hari teh geus boga satelitnya na orang lempang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae na ngohayeus sia jepeni deuk ka mana lompat sia nah ieu ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jauh pencet jauh salah mencet waduh sempak sial sial salah pencet aya kiai itu salah pencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu Masya Allah
aya dinya merekna Kiai Haji Google. Waduh, bener. Masya Allah. Di akhir jawan geus rek kumaha coba yeuh lalakonna. Nah, engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid. Masjid geus eueuh, lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan. Kuari masjid geus teu make tihang, geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang. Masjid mah make tihang minimal 4. Kuari geus teu make tihang, geus teu make. Wah, cenah geus eta bahkan aula nu ka situ mah. Abe fungsina babari cenah main badminton bisa, didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa dan lain sebagainya bisa. Nah, jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus hese neangan masjid syahadat tinggal sana. Nah, la yanfa'u nafsan imanha lam takun amalat min qabl. Aya faedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panompet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imanha atawa awak-awakan anu tadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman mah ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae. Sanajan nyala tobat tutup pintu si gotaka. Oh, tobat-tobatan hari itu. Lisan, masya Allah. Kul, bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu. Ahada hadhil asya. Nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat. Diminiti Dajjal, Mahdi, Dajjal, Ya'juj. Kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan, bejakeun tungguan. Ike bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tuan aya yang kau situ lah terek iman ka anjeun terek iman ka Al-Qur'an tungguan kege bakal indah muntadirun tuan bakal kapanggih kege. Masya Allah. Diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese kabeh mun geus kaum deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina geus kabeh. Waduh, luar biasa urang menyaritakeun perzinahan kuari ulah kudu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Perancis, di Jerman, ulah negara kafir geus jelas di urang kuari siswa sekolah Bandung, Surabaya hese nyaritakeunana di kontrakan jauh ti indung bapak cacak-cacak aya di hareupeun indung bapakna nu ditalingakeun si hades ya reuneuh bae komo jauh ti indung bapana iman kurang duit kurang deui jang mayarkeun kontrakan atuh pandang karak kumaha deui kenapa pandang karak atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan sakena teh udah bagus gitu kececes dibere-beres eta ya kececesan segala. Masya Allah. Nah iyalah caritaan kupar kures menang tangan ke Kangjeng Nabi terpercaya ke Kangjeng Nabi jeung ke Al-Quran endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus dararekeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya. Matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ya ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus peangan coba nu teu boga HP hese jasa aya cenah kulah teu boga kiai bener sia leungit can meuli duit laon bandel mah itu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da 3 kiai nu hiji diceuli nu hiji diceuli nu hiji diirung laon bantah kiai atau komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus dararekeut jasa
urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina farraqu wallahu a'lam. Sedangkan Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabatna yane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ke Syam Syria dicek heula ku kaumna 12 qabilah. Kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung ngabejakeun ka kaum-kaumna kesanggup kami kudu berangkat ke negeri eta lantaran urang kadinya mungkin nyawa tapi nu dipimpin ku Yusa bin Nun kikalib na ieu mah nama teu ngabejaan ka kaumna ngan sakadar bebeja ka Kangjeng Nabi Musa alaihis bebejanya na ka Kangjeng Nabi Musa ya kaum teu gede mah Kangjeng kumaha ulahna le gedena Kangjeng Nabi Musa pokoknya mah orang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati orang diinstruksikan ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen kuku kajen teh jarang gede pasti ieu tanagana mah lembek kitu cak Kangjeng Nabi Musa moal pati-pati orang diinstruksikan asup kadinya kita ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilang jangkung sangkilang gede ge naonan pasti eleh kurang bener oge cak eta Kangjeng cak Yusa mantap nya mah geus teu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusa kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha naonan menang urang kajen kumaha ge kami madek nurut kumaha cek pimpinan bae tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobakna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumaraneh kabeh aing bae cicing di hadapan ceulina eta tiis jadi ceulina bae eta bisa pakai nyiuhan luar biasa paneta ceuli bisa pakai nyiuhan ku sia bayang tah pada jasa ulah nyaritakeun gede ceulina bae heula ceuli aju aing cicing pajar tangkal kayu horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanyut bayangkeun coba ku sia. Ya Allah, ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah mun teu aya nu ngarokok haju nyecelek mah kadinya hatu aing terus bae ngeunaheun ngan nyecelek kaju kagulung. Bener kiamat ku aing. Teh cak anu bohong eta mah ku gede-gedena teh kos kitu masyaallah. Luar biasa tah eta kaum teh harita atuh arembung ngilu. Cenah lain lawanan urang atuh tambah kos kitu. Makana lain lawanan tambah kos kitu mah sin atuh urang eta teh Allah mah ndek nyieun kamonesan teh model kos kitu jelema biasa titah ngalawan jelema nu jangkung gede tapi ieu perintah Allah urang nu laleutik titah salat sapoe sapenting 5 waktu ai baheula nu galaledengan sawaktu doang baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye jalangkungna teh 2 kali lipat urang lamun urang 1,5 meter nu baraheula mah 3 meter tapi salatna ngan sakali doang aya nu magrib doang aya nu isya doang aya nu subuh hungkul urang mah laleutik tapi 5 waktu pan pohara mantap haju loba nu qoid ge ieu teu kararuateun salat ieu tapi pan dirasakeun ku urang makin salat makin ngeunah malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna malah mah hayang keneh salat tambah salat duha malah hayang keneh tahajud mantap keloba nu geus tarangna harideung dipantau-pantaukeun
ieu teh Quran ku ngeunah-ngeunah ieu salat dinaheun masyaallah teh kos kitu Gusti Allah teh nyieun kitu kamonesan seperti eta nah ieu umat Kangjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna kadari qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada wahai Musa cekaumna nu 10 golongan innalana nadkhulaha kami kabehan moal asup ka eta ardal muqaddasa abadan datang ka ilaha ge moal bae kami mah madamu fiha salila jelema-jelema nu jarangkung gede teh aya di kota eta di negeri eta kami moal ka ditu datang ka ilaha ge moal bae ku ari mah ulah hese-hese Musa ari mana deuk maksakeun mah ka ditu cakaomna ieu fadhhab anta wa rabbuka maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran perangan habek eta ngomong teu kira-kira Pak eta ngomong nyungkun pohar jasa Musa ai maksa-maksa teh mah tadab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nitah ka maneh pangeran los perang duaan ka ditu inna hauna qaidun kami mah deuk di dieu bae moal perang gideug Kangjeng Nabi Musa masyaallah ieu si kaum ku pohara-pohara Kangjeng Nabi Musa di dunia langsung prihatin hatena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasana dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa jajaba ku ari teh dibere awak anu sakitu poharana gararagahna jangkungna gedena sedang aya diinstruksikeun titah perang moal semata-mata dititah ku Gusti Allah lamun moal pimenangeun tapi geninganan geus kapiheulaan ku perjerih geus kapiheulaan ku borangan sieun tadi dinya Kangjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat ieu mah meureunna bung jasa ngahareupan perintah Allah teh urang kuari titah ngazakat sote kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tu mantak naon cak Allah ku aing pan sia geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia ta kuari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta ta eta make tudaikeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat bungeun keneh bae tekos kitu teh kuari dibere nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mangan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta eta teh maneh pan dibere nikmat sabaraha taun ku aing sakali bae sia munggah haji tapi teu daek keneh bae buang ka warah itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian oh Nasranian payamut jelema dibere nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus disop awas paehna mun teu jadi Yahudi jadi Nasrani eta pan ancaman ti Gusti Allah dibere nikmat heula ku Gusti Allah teh ya Allah kuari urang diberi nikmat teh geus teu kahitung nikmat wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha dibere sehat dibere boga mobil dibere boga motor pamajikan geus sehat malah marencana dek nyandung di jeung urang Lampung mun teu kanyahoan kuno kolot mah nah eta teh apa nikmat tah mantak naon gunakeun urang pake ibadah ngaji keur teu ngabesan mah heula ngaji yuk gitu pakai ibadah sholat di lembur urang ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah jelema fakir miskin dan rada kesulitan bantuan nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang Masya Allah eta Allah teh neuleukeun ka urang gerak urang teh pan dideuleukeun ku Gusti Allah lain dideuleukeun jak memang gerak urang nagena ngagerakeun Gusti Allah dibere nikmat teulah kaum Kangjeng Nabi Musa brak ngomongna kos kitu Musa muncak ngomong urang mah kami mah moal ka mana moal nurut ka maneh kajeun teuing dititahan kami mah teh hayang ai hayang teuing mah teu sia bae ka jeung pangeran los kali itu perang duaan kami mah inah hauna kok iru deuk di dieu wae cak Kangjeng Nabi Musa eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah ngomong cikupak ya Allah ya Allah kepada Kangjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi
ngaduakan jeung Nabi Musa qala cekang jeung Nabi Musa Rabbi pangeran abdi inilah amliku ila nafsi abdi masanya Nabi tengah milik naon kecuali awak abdi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur abdi Nabi Harun wala amliku gairahu tengah milik kasalian abdi jeung Nabi Harun abdi mangan saukur abdi bae jeung dulur abdi jagening kaum abdi mah teu daekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti tidinya ngotot ka jeung Nabi Musa fa ajbarahum ala taat maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya taat dulur ieu mah lain sambarangan parentah Allah ieu moal kumaha hayu urang perang ka ditu ulah deuleu gede jeung jangkungna ulah deuleu jauhna pokona mah ieu mah instruksi ti ku pangeran kayak aya hikmahna yuk urang ka ditu tetep bae embong cek kaumna inna huna qa'idun kami maneh di dieu bae os maneh Musa ka ditu jeung dulur maneh perang duana apa ka ditu kayak aya kabarna ka dieu nah tang ngalecehkeun jasa teh kaum kos itu tang ngalecehkeun jasa masyaallah kos di lembur urang nongkrong dulur ngararaji hayu urang mumpung hirup kene mumpung dibere umur urang ngararaji cak kaum-kaumna teh Allah sia bae ngaji jeung tongtrong leg habak ta tongtrong sarua jeung kitu ngan teu ngomong doang teh urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian ta eta teh kos kitu teh ulah kukumaha tenang ngadoa kangjeng Nabi Musa sakumaha tadi maksa ka kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep bae kaumna babagi maneh-maneh kami maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teu nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah tita merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa los anjeun bae ka ditu kangjeng Nabi Musa eleh deet ngadoa ka Gusti Allah fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti jageus dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi maweuna mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasiqin jeung antara kaum-kaum nu fasik coba hayang nyaho tah nu parasek teh kumaha ieu kangjeng Nabi Musa ngadoaki kapan diancam ku Gusti Allah pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu haju ngadoaki kituan Musa ngan diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta aduh make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin bas ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan kangjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong geus kitu teu pernah ngadoa kos kitu kanjeng Nabi urang mah diciduhan kanjeng Nabi urang mah kegeus kaluar tidinya kakarak diusap unggal deuk salat subuh diciduhan tenang we kanjeng Nabi ke diusap unggal deuk salat diciduhan hiji waktu nu nyiduhan kanjeng Nabi panculak jeung ka mana ieu nu nyiduhan teh keke muriang apa naon cek cenah teh inu nyiduhan eueuh manta salat subuh teh tuh haji bae panjenengan teh neangan kanjeng Nabi Muhammad teh neangan nu nyiduhan teh ka mana barang terang gering muriang bener kula biasa diciduhan istiqomah cek kanjeng Nabi teh ye haji eueuh ka mana ieu kula teh muriang hampura Muhammad poe ieu mah teu bisa nyiduhan cek kanjeng Nabi kula cenah nina ngazana cek kanjeng Nabi teh Muhammad diciduhan bae maneh mamanin teu naon geus lah walau kualima kulantaran diciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam kualima asyhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadan abduhu wa rasuluh deuk kumaha deui kanjeng Nabi teu pernah lamun urang keur liwat aya nu nyiduhan goblok beureun sia aing teh nyaho urang bojong tolol beureun sia aing eleh turunan aing ge bojong loba kene goblok geus kakarawat bae can gelut cadaon huntu geus umplak kakarawat eta kos kitu urang teu leuleui urang mah teu deudeuh urang mah pugu eta teh sabenerna mah teu nyahoeun pan nyiduhan
kok mumun nyahoan di Banjar pondok 2 tingkat, 1 tingkat 2 tingkat, isuk-isuk teh ponsok Dararopi baik itu tah urut peting teh kopi panaya keneh didinya atawa urut kopi peting teh diucek ku cai panas urut dek dipicen ka jandela pas kiai liwat kadinya kenapa kiai ka dieu eta kiai sudah tangga sudah henteu kukurung we ka dieu gitu tah Masya Allah yang nyawa teh itu nu liwat kena kopi ku sanya ku sia saha si jelema di dalam orang kiai atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai ye kok kudu disimbreh ku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing murid pantungtuna mah teu beres eta kos cara aya hiji pondok posok pesantren santrina aya meureun 20 mah di santrina teh sok ngalaan nangkang ora ngamar disayurkeun ku santri gitu apa tolong sia ka dieu dek aja pada kalaan nangka aing hah dek kalaan nangka aing bersih jadi pamalingan kawe meureun teh bubar sia kabeh awas sia ngalaan nangka aing tolol mereh henteu naon henteu bubar santri bubar eueuh santrian Masya Allah ayah Banjar mah paneta lain kos gitu tangkal kalapa kunyana geus dihalalkeun bisi ayah santri urang mana bae jeung saha bae haju ngalak ka kalapa ayah teu bebe jadi halal eta pohara jadi kiai teh mentak atuh geus dihalalkeun kitu tuh santri sadaek dah tuh ngan teu dituar doang tangkalna Masya Allah eta kiai tuturkeun mah kos kitu mentak kula inget bae mantos pesantren di Garut ya dek pesantren ka mana ulah sakal marung ka ditu bae ka Banjar bae ih hayang ka anu hayang ka ulang geus kadinya bae teu nyaho sasakalana teu nyaho sejarahna kadinya bae santrena kadinya datang kadinya pan karolot kiaina karolot ngaji bada isa teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2 bismillahirrahmanirrahim hes santri mayak hes kabeh bang kula mah anyar ji cukup ini berjamaah hes bareng aya ta nu saurang teh nu saurang atuh geus kitu ngaranna ge santri harare SKB ieu adi mangsi di ka dieu tah dikaleungeun-leungeunkeun coelan masih kula nanaon teh budak mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bangsa saparapat jam udang cek kieu teh udang pannya kadari karena banget kabeh atuh hari dong kabeh geus arah rondo aja tetep budak oh maksudna berarti eta nek nyalakeun saja bae nek nyalakeun saja mun hideung jak kunyana keneh kitu mah ku urang jak jan ku jakunyana kaeta kos kitu teh kiai na kolot bebeja menang 2 bulan teh bah lari pindah beja kiai na geus kolot tilok nyurah kieu kaduk didinya bae didinya bae ulah pindah ulah aya yang boga surahan ulah geus didinya bae kata kolot teh geus nyahoeun daripada boga surah macem-macem tapi turunan kiai na nanaonan ieu mah turunan wali ka ditu tek Masya Allah ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu keur jamiahan teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari kita kadeuleuan roh kadeuleuan kunyana mah pan urang mah atuh boro-boro roh orek gitu kadeuleuan roh kadeuleuan oh roh naik ka langit maot Mama Sobari ya Allah ya Rabbi roh kadeuleuan eta kunya Mama Sobari teh murid Mama Khalil Mama Khalil Bangkalan teh jadi deket jasa nasab ilmuna ka para wali paingan titeh didinya bae oleh kos kitu ayah mata tanggal kalapa nu ieu kabeh beusi ku santri diaralaan halal caknya teu kudu bebe jadi bahkan loba empangna pan nya lauk emas geledek geus aya santri nu ngaralauk halal keneh we atuh santri bae akal bae ku santri unggal poe ngalaan lauk guru nanti dijualan doang ka lauk eta gua ku soleh nah ieu mah kakarek ngalagori bae goblok sia ka dieu sia deuk Haji Amil pada kalaan gori pamalingan sia balik sia atuh balik kabeh santri ngan 15 balik kabeh eta geus kitu jadi leuleuna pohara madak Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna Mama abdi mah rek naros bae saumur hirup
Ieu paling bungah naon? 2 ceknya saumur hirup ku anu paling bungah 2 naon? Kahiji cenah kula eta keur di masjid datang-datang aya nu nampiling nu jobret ngeunaheun cek nu nanya sia aya nampiling eta nikmat jasa cek jana teh ngeunaheun biasa masyaallah. Kedua nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu nyiduhan blok ka dieu kabeget asana nikmat 2 saumur hirup nu nikmat teh eta sebab didinyalah kula diangkat jadi wali naik derajat teh ketika ditampilin ceger oh iya gerak Allah langsung naik derajat begitu kula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nu juduhan cuplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutub blek eta lah kanikmatan kula urang mah teu nyaho maknana sih di ciduhan teh atuh nu nyaho nu kadoleuna atuh silak besi Cibande geus kieu-kieu emang aing geus kebal teu ngalegel jelema. Teh nyaho mana? Lamun nyaho manana mah urang keur dimuriangkeun teh keur diangkat derajat tinggal narimana sadar apa teu sadar. Ditampilin teh gerak Allah teh. Urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar sasadar-sadarna ieu teh moal semata-mata ditampilin lamun teu digerakkeun ku Allah naik derajat urang. Lamun urang hajo nyileuk tolol meureun sia turun derajat urang. Mun urang geus diangkat jadi wali turun, mun encan jadi wali mah merosot tamah atuh Mas. Oh. Antak ieu jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab, lain maca kitab mah gampang. Nu hesena teh tak ketika masyarakat ngomongkeun ka urang, kiai kos kitu dituturkeun. Ulah kieu ondo tamah. Tah eta teh narimana urang? Alhamdulillah, meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus ber naik derajat urang. Tek naik ulah hajo awas yang ngomong deui kitu luh siapa tak ilmu eta nu hese mah ilmu maca kitab maca kabeh gebara bisa tah ketika di lembur teh aya nu ngahina teng kumaha sikap urang kamana ieu loyogna batin urang masyaallah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal tangkat teu dicoba ku Gusti Allah SD bae ge dicoba dek naik kelas atau komo ieu pisolihinin piwalieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin da sadar sasadar-sadarna narima naon keputusan ti Gusti Allah urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna ba'dal qada kitu narima ba'dal qada ngeunaheun jasa ta doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang eta nu hesekna deuk naik pangkat teh kos kitu ieu Kanjeng Nabi Musa ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin bus jawara pan Kanjeng Nabi Musa mah mantak doa lagi kos kieu. Satu doa Kanjeng Nabi Musa mah terkenal jasa. Jadi lantaran boga lawan Firaun, jadinya nama luar biasa ieu. Nya Kanjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara. Ieu na ge teu kecekel kuduan nya gede. Sebab lawanna Firaun Pak. Mantak ngomong lagi capetan Kanjeng Nabi Musa mah. Jelema na tangkas gagah sebab disesuaikeun jeung lawanna. Kanjeng Nabi urang mah leuleuy jaahan deudeuhan asihan boro-boro kanu bager kanu teu bager ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae masyaallah alhamdulillah urang boga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan umat kula mana hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan nabi-nabi nu sajen mah kumaha aing yeuh kumaha aing nya mah hudang lain ummati mana umat kula nu pangeulana ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cekeuna mana Jibril malaikat Jibril aya datang ka dinya aya naon cek Kanjeng Nabi Abu Bakar mana Sayyidina Abu Bakar Umar mana Utsman mana Ali mana
tak ditanyakan maksudnya adalah iya umat gerak tulungan hayu gerak kami tak ada mikiran umat pan pohara jasa mata kerugi lamun kuari teu loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rugi jasa lantaran teu kadeureus sinarna lamun urang sering maca sholawat mah kadeuleus tuh urang Cikupa tuh sering maca sholawat tuh ngan budak tuh bagus yang maca sholawat na ya kurang yang naik pangkat kadeuleus Kangjeng Nabi ya Allah matagi ngadoana pohara Kangjeng Nabi Musa lantaran jawara aju boga lawana Firaun menang jeung Firaun teh ieu kaumna kuari buang kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikan ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tah geus bang kawara aja saya tepan ngomong pohara tah geus kieu bae babai cak kaumna tuh ayeuna mah lah cak kaumna ieu idab anta anjeun bae Musa warab buka jeung pangeran anjeun kadi itu pakotilah hauna inna hauna qain perang maneh duaan kami mah deuk cicing bae di dieu pan eta ngomong lain lalagaan nyungkun anu pohara jasa ngejebian anu pohara jasa sia kadi terus nanti Kangjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat tetep bae taat ngadoa fafraq bainana wa bainal qaumil fasiqin bersih pisahkeun antara abdi jeung kaum buang kawar para rasek pisahkeun hayang nyaho coba tungtungna beakan amat Musa cek Gusti Allah tengah doa aiga saya tenurut Musa beakan abad tapi kalau Allah diijabah qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fa innaha cek Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban dua Kangjeng Nabi Musa fa inna hasanya na Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil bang kawarah ka pasikeun kudu ada asupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae 40 sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yatihuna yata'ayyar bakal dibere bingung bae tadi tuh moal bisa balik ke moal bisa muncak orang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tah ieu kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot teh kata limbang ngaranna eta punya kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbeng bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu beukeun Musa lantaran maneh geus ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ku kaula eta kaum nu buang kawara teh bakal dibere kasarung kata limbeng balik moal bisa kali itu moal bisa 40 tahun kata limbeng 40 tahun Abu Nawas pas perapatan kata limbeng kumaha Abu Nawas tenang aya kena cara kumaha carana panon lain kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain kumaha porosot jeung calana sia pam pelersian nu gede mana Abu Nawas mah aya deui bae tah nu gede mun kakaler berarti urang kakaler nu bener ya bener aing mah porosotkeun nah ieu gedean dua kakaler yuk cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana yuk kos kieu lahir Abu Nawas atau kasir mendak kurangnya gitu lamun kayak kasarung atau kata limbang cekel peler mana yang nu rada gede ayo pas kebenaran urang nyekel nu babaturan buruk iya nu gede mah ya Allah aya bae Abu Nawas dah ieu fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ard bakal bingung nyana bakal kasarung nyana dirinya kata limbang bolak balik dirinya bae eta teh kira-kira kata limbang na teh adalah 40 sanah 40 tahun bener bae eta cek Gusti Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin Musa fala ta'sa ulah putus asa anjeun ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu parasek geus ulah dipikiran maneh ibadah ka kaula ajak umat anu nurut jelema-jelema anu teu nurut ka anjeun lu pasek fala ta'sa ulah dipikiran apa keun konsep ieu
Urang ge kitu ajakan masyarakat sekali dua kali hayu sing leuleuy ajakan geus bener-bener buang kawarah kita ulah main bae kita ulah ngadu kotok bae malah mah kiaina ge dititah ngadu kotok deui hayu kiai ka dieu hayang nyaho ieu pale heula ieu kolong hayang naon pale mah di kieu ge diseket-seket heula hayo pale heula kiaina dititah pan eta bang kawarah jasa kiai teh dititah ngadu kotok ditungtung mun teu awas golok ieu sia jadi hiji tempat mah pan kos kitu tah tinggal kiai bae atuh kebal-kebal haju kiai negara sepan teh ieu keur cerita dakwah nah ieu konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin ulah bingung ku sebab kaum fasik ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik maneh bae yuk menuju ka Gusti Allah nuturkeun aja nuturkeun urang kos ngabangun masjid nah bangun masjid teh engke ge aya bae nu kernak-kernik ngomong teu pararuguh di lembur teh nah bangun mushola kitu keneh encan kabadanan mah komo ta eta teh ulah didengikeun jelema hiji ulah geus kajen fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin nu hiji pasek antepkeun urang mah terus bae kege nyana ku galedeg gege artinya maknana engke makna kos suku galedeg kumaha alum engke ge antepkeun lain geus urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu sakawasana samampuhna ke jelema nu nangtangan nu ngomong macem-macem teh deuleukeun sebab hakikatna mah lain ka kiai berarti nyana anti ka Gusti Allah asal geus anti ka Gusti Allah nentak ka Gusti Allah tinggal dideuleukeun bae tinggal dideuleukeun tah ieu fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin pasek berarti nyana tengah dukung karena siar-siar agama Allah antep deuleukeun coba hayang nyaho tungtungna mah pararahi ka bae atuh pararahi ngana pae nu ngabangun ge pahieu ngan ke di akhirat da bakal kadeuleuh jeung ka tempat da ieu keur leuletikanana belah dieuna nyeun pondok pesantren teh kadeuleuhna mah kudu didukung bae tungtungna mah mitohana bae ngalawan mito ajak mitohana jeung pondok mah di dieu bae ceng di dieu ye geus di dieu ye geus alhamdulillah tanah abah masalah aja sia teh atuh pan salaki anak abah geus anak abah sia anak abah geus di dieu tah geus ngariung diajak sakali doang teu kaajak ka mitoha diusir begitu keinginan teu tolol teh budak di dinya giliran kuari bae aing teu diajak padahal ngariung teu diajak sakali mitohana eta masyaallah ngajang hilek bae ieu kunaon abah orangan teu diajak ngariung padahal teh aya tadi lembur tah mitoha teu diajak ngariung bae ngajang hilek tah eta kos kitu masyaallah dibere berkat ya dipicen berkat berikutnya teh aya abah teh diajak dibere berkat da bae dibalakeun ka imahna buang berkat jang mau ka sia tah los jang sia eta ngajang hilekna luar biasa diusir tung sia rek ke pesantren mah ulun bari kitu tah eta teh mitoha bae kos kitu masyaallah aya nu jeung kolot sorangan dibiayaan dipasantrenkeun ku kolotna dipale-pale ku kolotna dikawinkeun ku kolotna dipernahkeun nyeun pondok ku kolotna ku ari geus aya nu ngaji kitu boga santri aya lah 10 20 mah eta kolotna gajang hilek bae teu resepeun ka anak parkeur ieu mah santri geunang saha nang eta teh ka kawasan Allah mah kos itu kolot geus bisa menyeun pasantren mah itu teu ngahormat saeutik doang tah eta kos kitu tah ieu pagawean syiar agama Allah teh kos kitu hese jasa ka endek maju teh tah konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin geus ulah ditolerir jelema-jelema fasik mantap urang bae coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kangjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala gas kuarina tenang Musa fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin bener bae eta begitu Kangjeng Nabi Musa menang jawaban diantep ku Kangjeng Nabi Musa eta kaumna didinya tadi jurang ti kebingungan kasaru urang ka mana dek balik ye caknya yuk urang baralik ayo orang balik Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harumna
kemudiannya nama atuh cicing be duaan ngajauhan ti kaum eta berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah. Iya kaum saya balik berangkat ka dia ya berangkat mimiti bada maghrib kunaon subuh aya di dinya deui pan urang aya di dia deui salah ya ganti pemimpin sia ka mana ieu balik urang ka ditu tuh arahna ka ditu ieu jalan ka ditu kajen kukungnya ya berangkat tas subuh maghrib aya di dinya deui kitu bae 40 tahun. Coba eta kakawasaan Gusti Allah mah endek nganyarungkeun jelema, endek ngabingungkeun jelema, endek ngitu ngabalingerkeun jelema. Eta teh kapan daerah anu biasa sabenerna mah ye ka dieu balik mah cek saurang teh berangkat hayu tuturkeun sedengkeun jelemana 600.000 sitamiati alpin berangkat hayu berangkat kabeh 600.000 jalan bener mah bener cenah ieu ka dieu ieu kunaon tuh berangkat isuk-isuk maghrib aya di dinya deui ieu urang balik deui ka dieu sia si gara-garana di ditu teh atuh mah bengkol ka katuhu urang kakeca ieu ayo balik deui ieu bener mah ayo berangkat geus sia teh jadi pamimpin jalan balik asal berangkat isuk-isuk maghrib kan ka dieu deui ieu urang pokoknya di dieu bae wah eta 40 tahun eta kikituan 40 tahun Masya Allah ngailah yatihuna fil ardi bingungnya ada dirinya 40 tahun terus-terusan dimana berangkat isuk-isuk sore aya didinya di berangkat sore isuk-isuk aya didinya hatan qorodo marah-marah tekara ruat atuh paeh mulai tisa tahun geus aya nu paeh 1 2 3 4 datang ka 20 tahun para raeh teu kuat tapi tetep nyana berusaha de kaluar tidinya ugal paeh berangkat balik maksudna ke kadinya deui ke paeh aya ke berangkat ka dieu meureun balik beuyeuh ka dieu brong ke ka ditu sore mah aya di dinya deui nu paeh deui 600.000 teh hatan qorodu kulhum para raeh kabehan illa man lam yablugil isrid kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun. Tanu umur 20 tahun mah ke bawah tah eta mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu maot. Nu maot mah ti 20 tahun ka luhur. Empat sih aki-aki mah paeh ge atuh. 20 tahun ke handap ku Gusti Allah can dimaotan. Jumlahna 600.000 600.000 hendak wa mata Harun wa Musa fitih Kangjeng Nabi Musa sareng Kangjeng Nabi Harun maot dirinya di jurang tih Kangjeng Nabi Musa maot didinya Kangjeng Nabi Harun ge maot didinya maka jurang tih teh rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harun wa azaban liulaika jadi siksa pikeun kaum-kaum nu pararase kabeh mah didinya buat pararae kabeh 40 tahun bulak-balik jadi siksa ku Gusti Allah. Masyaallah mantep Kangjeng Nabi Musa mangadoa ka Gusti doana ayyudniyahum minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarit Gusti abdi mah mun maot nyuhunkeun bae sabalangan bae ta kadinya tah ka Palestina sabalangan teh memehna lah deket berarti mentak diijabah ku Gusti Allah jadinya langsung Kangjeng Nabi Musa dipanggil dongeng dipanggilna nu sakumaha didongengkeun teh jol Kangjeng Nabi ekang malaikat Jibril alaihi salam. Waalaikumsalam mananta anak Jibril naon Jibril gade hebat jasa Kangjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we iya instruksi ti Gusti Allah mal kebal deui cenah mah oh masalah maot penting di dia deket ka ditu nya ka Ardul Muqaddasah geus pamitan bae pileuleyan ke paprok we ke geus bae Kangjeng Nabi masa di dinya bae saminggu kemudian datang malakal maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda ana Israil malakal maut
non gede tugas kula nyebutnya embong jaga ya Allah malah kamu mau kapai gitu iya cakang bakal maut kiamat sih jadi serius ya baik kula mah tugas embong jaga itu mau kapai gitu sanggup aing teh cek bakal maut ikula bae tugas tugas bejakeun ka ditu embong maka gitu laporkan nu ngaran Musa moal wakayang pae bejakeun bakal maut aing kumaha ieu bejana ka ditu aing mesti carekan cenah ku Allah ieu ngadoa kangjeng na eta malakal Gusti hamba Gusti ngaran Musa teh nabi Gusti rasul Gusti diinstruksikan maot pae embungeun ja kudu kumaha kula memberi kasalahan embungeun kumaha Gusti hai embungeun mah bejakeun bae ya dibere umur panjang gitu tendenkeun dampal leungeunna ka sapi tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun jana eta adalah umur panjang Musa bejakeun sakitu bere umurna datang deui Assalamualaikum Waalaikumsalam nyambut nyawanya lain nambahan oh nambahan geus lapor ka Gusti Allah jamahan sakumaha cenah hayangna sakumaha mung setahun 2 tahun mah panjang cak Gusti Allah hayang panjang umur masalah dampal leungeun tendenkeun ka sapi ka nyeplek tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh sakitu atuh loba pemerintah mah ribuan tahun heuh sakitu alamun geus beak mah paeh keneh bae jadi paeh-paeh keneh paeh-paeh keneh mah kuari bae engke paeh kuari paeh asal menang ridho Allah geus ridhoeun kan ridhoeun geus kuari bae nu bener ya geus ngamuk engke pan ngamuk bae bener Kangjeng Nabi mah moal ngamuk moal geus ridho jasa ieu kuari ridho pan kamari hayang atuh mah hayang panjang umur bae heulanan pikiran nah ai panjangna ribuan tahun engke bakal paeh-paeh keneh balik naon kidinya ngising didinya geus kuari bae geus di dieu teh ta ieu hayang saromyah minal adil muqaddasah sabalangan ka adal muqaddasah geus di dieu cukup di dieu deukeut berbaring Kangjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa cek Kangjeng Nabi Musa jeung geri oreng ngomongnya nama dicabut nyawa ngeri sudah teteh geri cek lagi geri jasa aduh masyaallah lalaunan atuh ieu sakieu teh panglalaun aya waduh laun teh ieu cek eta lalakon Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu teh ieu saun tah masyaallah cenah pohara ieu mah oh teh cabut Allah Rabbana amanatnya na ka kaumna ka Kangjeng Nabi kanu sejen-sejena ka kaum ka Yusa di mana kuring maut dirinya kuring kubur hampir kitu Nabi makos Kangjeng Nabi urang di mana kuring maut didinya kuring kubur mantak mautna di bumi Siti Aisyah jadi kubur dan tak Kangjeng Nabi urang ge di tempat maut didinya dikubur ieu Kangjeng Nabi Musa didinya dikuburna urusan biasa terus araten dikubur didinya nah maka peti Kangjeng Nabi Musa peti nolol tah sekitar bangsa 20 cm baheula mah 20 cm eta teh diurugan di zaman Kangjeng Nabi Musa na diurugan ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan eta taneuna asal diurugan eueuh deui luhurna 20 cm jadi katingali bae ke diurugan deui ku masyarakat itikal kuburan Kangjeng Nabi Musa di zarahan biasa ke kebal seminggu 2 minggu eueuh deui tana tetep petina kadeulean bae teu bisa teu kadeulean sebab ieu mah jawara jadi supaya nyata kadeuleu tapi didongkel mah didongkel dek dikajerokeun teu bisa ini tutupan taneuhna nyingrai deh coba urang gali kuari mah dikandapkeun teu kadongkel doser potong bae datang ke kuari nyana mata ieu jalan set menuju Palestina ti disebutna ta eta didinya aya kuburanna sisi jalan jadi urang lamun darah di mobil bae kadeulean kuburan Kangjeng Nabi Musa teh sisi jalan eta nolol kuari sekitar sakieu ta petina
eta teh geus digali dikanakeun teu bisa ditutupan kuari mingrai deui jadi kuari kadeuleum bae ke lamun urang lamun kuek kula kali itu ilu ge kan itu jarak ka Kangjeng Nabi Musa kuburan sisi jalan jadi urang di mobil bae ge katingali tah set arah pasti belah katu katingali tah eta kuburan Kangjeng Nabi Musa gitulah makom Kangjeng Nabi Musa sampai ka ayeuna ge eta ditutupan mingrai deui digali kana teu bisa doser bang doser dek dipindahkeun dek dikondisikan kuburan Kanjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan tetep bae teu bisa didinya bae datang ka kuari gitulah kuburan Kanjeng Nabi Musa alaihi salam beres jelema nu 40 tahun didinya bolak-balik ka dinya bae paeh kemudian Kanjeng Nabi Musa nak maut termasuk Kanjeng Nabi Harun mah belah kitu ti Kanjeng Nabi Musa sekitar 10 meter kadinya tak eta teh biasa Kanjeng Nabi Harun mah kahandap biasa henteu nyingrai teh naon malah cak sariwayat mah eta teh geus dipindahkeun ka dieu ka Yaman tapi cak sariwayat mah henteu aya nu ngaku di Yaman kuburan Kanjeng Nabi Harun cak sariwayat di Yaman dihijikeun Kanjeng Nabi Daud Kanjeng Nabi Hud Kanjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi kita adalah di Yaman mentak orang Amerika sieun ka Yaman mah sebab pernah dideteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur jalalikir bae la ilaha illallah la ilaha illallah ieu di jero taneuh bae kekieuan bae cak urang Amerika nanaonan eta la ilaha illallah sieun bae ya negara leutik tapi dipakai kasieun Indonesia mah dipakai kahayang jasa ku Amerika nu mentak dicumbu Indonesia mah dicumbu ieu teh ieu nu didahar ku urang jeung nu dibawa ka Amerika hampir bagi dua bahkan leuwihan nu dibawa ka Amerika ieu teh nu didahar ku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ka Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu nyeri hate urang lamun nyaho mah kan bisa kitu atuh nu di luhurna babagi tah asal aman bae tah asal aman bae masyaallah mantap makin jadi presiden makin nikmat luar nikmat tak kos gitu di sisi gigir lah gaji presiden mah sabaraha duit tapi di sisi gigirna luar biasa gitulah keayaan Indonesia dipakai ka bongbol jeung dipakai ka bita ku subur-suburna Indonesia urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal horeng kieu Indonesia ya ai jadi gubernur ge nyaho ngan can berdaya ai lain di lokasi nama tapi lamun di lokasi na sarua gubernur oge tapi Yaman dipake kasieun lantaran di dijalah perkuburan para nabi para wali Allah subhanahu wa ta'ala tapi di Indonesia ge teh tetep dipake kasieun sieun di Indonesia ge teh dipake kasieun teh Islam ortodok Islam salaf mendak kuari dimodernkeun supaya rapuh lain sistem modern anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju cuman asal geus kos kitu bae rapuh dibeli ku duit asal nu dikaharepkeunana dunya geus bae handap kabelah dieuna terus serangan anu luar biasa kaharepna mah wallahu a'lam kumaha meureun ke agama di Indonesia kuari keur mujuna diacak-acak asa kitu teu meunang salah nanya kuari ge nai kaharepna mah wallahu a'lam bakal kumaha meureun tah tidinya wa nabi Yusa badal arba'in sabada 40 tahun diangkat jadi nabi Kanjeng Nabi Yusa alaihi salam angkat jadi nabi perintahkeun ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarangkung gede teh nah ieu lalakonna Kanjeng Nabi Yusa berangkat jeung kaumna nu dua kabilah teh Yusa bin Nun jeung Kalib ya berangkat bebarengan jeung Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum Jabarin tidinya taktik perang anu luar biasa ternyata begitu di perangan teh bener tanagaan sakitu jangkung gede lagi eta ku Kanjeng Nabi Yusa jeung kaumna poe eta poe Jumat hari teh lantaran serangan dahsyat luar biasa perang ka magriban lamun ieu eureun bahaya can tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah mata poe disetop heula ka malaikat stop eureun heula sajam ulah kasurup
atau malaikat nyekelan mata apa geus berat sajam cak Gusti Allah kena tuntas heula perang tuntas sajam cek beres eleh kaum Jabarin kakara geus berangkatkeun diberangkatkeun deui jadi sejarahna saumur dunia ieu teu pernah panon poe di stop ku Gusti Allah kecuali ke waktu peperangan Nabi Yusa ngalawan kaum Jabarin lantaran kandas waktu kurang sajam eta panon poe di stop sajam. Masya Allah asal alagaan nyetep panon poe kira-kira eta saja mau kifat lahu syamsu sa'atan hatta faragha min qitalihim sehingga selesai perang ngalawan kaum Jabarin. Masya Allah mandak diriwayatkan Imam Ahmad dina musnada kana hadis inna syamsa lam tuhbas ala basharin aya hadis tu diriwayatkan ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhbas ala basharin sanjana manusia teu pernah disengker teu pernah ditahan terhadap manusia mana bae illa liusa kecuali pernah ditahan sajam pikeun Kangjeng Nabi Musa layali asara ila Baitul Muqaddas dina peutingan berangkat menuju Baitul Muqaddas. Ya Allah ya Rabbi tinggal orang nyaritakeun watsbu alaihim naba abnai Adam urang dongeng putra Kangjeng Nabi Adam alaihis dalam nungaran Habil nungaran Qabil kumaha engke dongengna minggu hareup insyaallah wallahu alam. Sabada Gusti Allah dina ayat nyaritakeun permasalahan nu patali jeung dunia ayeuna Gusti Allah rek nyaritakeun nu patali jeung akhirat geus jadi adat dina Al-Qur'anul Karim Gusti Allah mun nyaritakeun dunia kayak nyaritakeun akhirat mun nyaritakeun fase kafir kayak nyaritakeun mukmin nyaritakeun neraka kayak nyaritakeun surga kitu bae terus supaya urang teh tergugah kayak dek nyaritakeun masalah akhirat Muhammad inget engke seluruh utusan bakal dipanggil ku Gusti Allah seluruh rasul bakal dipanggil ku Gusti Allah dek ditanya tentang dakwahna di dunia ditanya tentang risalahna ditanya tentang pagaweana di dunia sampai ke mana ngajakan manusia sampai ke mana dakwah manusia jeung datang ke mana eta umat nuturkeunana jeung jawaban umat datang ke mana bakal dikumpulkan para rasul di sidang ku Gusti Allah. Insyaallah. Lain bae para rasul cek Imam Qurtubi. Warasatul anbiya para ulama panggil setelah rasul para ulama. Dipanggil engke. Maneh kiai kan baheula urang mana sia abdi ti Balaraja tahun sabaraha sia jadi ulama 2011 zaman saha bupatina Smith saha gubernurna ibu presidenna padahal geus teu dibejaan ge geus aya tulisanana tapi supaya jelas nyata kadenge ku balerea dipanggil orang ulama mana maneh apakah ulama mu'i atau ulama non mu'i ditanya salila maneh jadi mu'i digaji ieu cabang teh 10 juta satahun batur mah masyarakat nu nyaho sia dibere 10 juta bahkan wakil ge jeung sekretaris teh dibere digunakeun pake naon teh duit eta gaji apa lain jeung sesuai tante sia teh jeung digawena ampura lain ampura aduh nu nyaho digajina sabaraha duit dirahasiakeun hanya kepala MUI bae jeung cabang nu nyaho teh kan cerek kieu nyaho aing ge MUI dibere, lain dibere-bere deui. Itu kiai ge sarua.
aing mau naon tuh bere ku aing soekeun duitna kecuali gede geus urusanana iya urang di sidang enggak ya kiai di mana ya saya Batu Ceper kiai Batu Ceper di sidang Mui bukan Pak saya salap terus bagaimana saya ngajakin orangnya pengen di alam pengen dunia bagi-bagi Pak kadang-kadang pengen dikasih juga sih iya sebaya panti itu udah gitu menang dijual belikan ayat tela as'alukum alaihi ajro ulah sok ayat nu mahal pakai neangan jang sekupi iya bakal disidang ke Masya Allah kuari mangeunangan meuli sekupi meuli Vespa meuli BMW meuli Innova dan lain sebagainya kuari luar biasa moyah maena engke sia disidang warasatul anbiya bener apa henteu insyaallah kali Inggris lamun urang kos kitu Inggris jasa sing ade ulah sok diojol ayat nu mahal ayat nu mulia ayat nu indah ulah sok pake neangan secuil dunia boro leutik gede ge pan eta mah hina minta kapeungpeureman mata hatena mun aya jelema dakwah nyieun pasantren tapi tujuanana jangan dunia mata hatena kapeungpeureman tama kos kitu engke tanggung jawab di hareupeun Allahna Masya Allah berat ka bina-bina kuari mah we ya Allah ya Rabbi bantak kurang masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya ulah komo tah mah hayang kabeuli anu aju aya nu ngeluh ya kula mah jangan magaan ngaji can kabeulina naon blon dagang sih hayang kabeulina naon ulah nyaritakeun nyai aju teu kabeulina naon dagang itu aya deui nu ngomong ki alhamdulillah Pak Kiai kenapa hasil dakwah tuh buat pesantren hasil dakwah saya lebihnya itu terus beli tanah lagi alhamdulillah katanya beli mobil ganti-ganti dakwah sih hasil kos gitu dakwah mah kieu alhamdulillah berkat dakwah saya cek si siang malingseng sekarang jadi masuk Islam eta hebat si Tegwan masuk Islam sekarang si Cunghin masuk Islam Cungir masuk Islam eta hebat gara-gara dakwah beneran alhamdulillah masyarakat tuh tadi teh bisa wudu kiai kuari alhamdulillah rarapi wuduna Masya Allah bunga nu tadi teh bisa salat alhamdulillah marhaba aya marhaba kuari tadi teh aya muludan aya tah kitu alhamdulillahirabbil alamin eta hasil dakwah ngaranna teu ojol jeung nanaon lamun teu ojol jeung nanaon cara para wali terus bae marhaba para wali sanga terus ka Banten marhabana teh terus bae lantaran teu hayang nanaon istuning ngembangkeun agama teh yauma yajma'ullahu rusula ingat ajian Muhammadina poe Allah bakal ngumpulkan ka para rasul yakni huwa yaumul qiyamah poe eta teh poe kiamah dipanggil ku Gusti Allah seluruh para rasul payaqulu cek Gusti Allah lahum ka para rasul nu dimaksud nama ieu teh deuk nyahinakeun deuk ngamemeleh ka kaumna nu teu iman teu nuturkeun ka ajakan-ajakan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala Gusti Allah madza ujibtum kumaha wahai para utusan kaula anjeun disubadanan anjeun diijabah anjeun ditanggapi soal ajakan-ajakan anjeun kudu nauhidkeun ka kula kaum anjeun kumaha tanggapanana coba lantaran ditanya teh di timbangan di hareupeunana belah dituna sorga aya jembatan Siratal Mustaqim seuneu ngagebrah-gebrah sekelilingna seuneu malaikat rentul umat loba jasa jadi lain hayang ngajawab para rasul teh inggis ku bisi
rempan bahasa aduh kumaha lu adi ngajawab lantaran dijawab salah tadi dijawab salah iya tanggung jawab terhadap umat tentang dakwahnya na luker ditanya ku Gusti Allah kan Gusti Allah mah maha uningat kau nanya aduh rempan amat besi salah sedengkeun engke kawean dia bakal ditanya nu ditanya teh urang tapi kapan sungut nutup mata nutup celi nutup kabeh narutup nu ditanya teh lain diri urang nu ngajawab tapi anggahota Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Urang ditutup kabeh ketika ditanya leungeun ngajawab. Ketika ditanya suku ngajawab, ketika ditanya beuteung ngajawab, ketika ditanya zakar urang kikieu. Ngomong sorangan. Geus teu kudu hese. Ieu Rasul ge ditanya aduh embung aya nu ngajawab. Kangjeng Nabi ge aya di dinya, Kangjeng Nabi Isa aya, Kangjeng Nabi Musa aya, Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Daud. Berbagai kangjeng, Kangjeng Nabi Lut, Kangjeng Nabi Hud, wabeh Kangjeng Nabi Nus, Kangjeng Nabi Adam, aya kabeh di dinya. Sugan ngajawab. Neraka lantaran jembatan Siratal Mustaqim. Seuneu ngagebrah-gebrah, timbangan geus masang bae kieu. Ditonton ku seluruh manusia imimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi urang wabeh nangtung tanpa make busana. Dek busana di mana tuh? Ya eueuh tekstil lagi. Pabrikna ge geus bareak geus kabeh. Geus nu make egle eueuh geus. Nu make geus sataranjang geus kabeh. Masya Allah bayangkeun coba hiji-hiji bakalna jelema di sidang. Kecuali bangsa golongan musyrikin aya bendera musyrikin giring malaikat seuneu nu ngagiringna lantaran arembung ka neraka war kaditu neraka leuleuh ka tukang seuneu atuh mau tidak mau gebrus bendera kafirin berangkat ber geus singgol ya deka mana lumpat malaikat make mamawa seuneu ieu munafikin ieu bendera Golkar aya di ditu caringin aya di ditu termasuk PDI aya di ditu masyaallah. Kangjeng Nabi dibere bendera ku Gusti Allah dibikeun 7 bendera. Kangjeng Nabi dibere bendera hiji dibikeun ka Kangjeng ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq bendera Siddiqin. Kedua dibikeun ka Sayyidina Umar bendera Adilin. Katilu dibikeun ka Sayyidina Utsman bendera kitu non Zahidin. Kaopat bendera dibikeun ka Sayyidina Ali. Kalima dibikeun ka Sayyidina Hamzah. Terus ka genep, terus ka 7 bendera. Silakan. Pasangkeun umat kabeh nu golongan sidikin milu nu golongan terus berbagai bendera anak buah Kangjeng Abu Bakar Siddiq ngebogaan bendera dibere ku Abu Bakar Siddiq ya besi teu mahi bendera para ulama bendera tersebut dibikeun ka hakna masing-masing. Jadi engke kelompok-kelompok weh itu rombongan mana cenah itu Mui berangkat Masya Allah ngeri eueuh nu bisa ngomong ditanya ku Gusti Allah wahai para rasul mada ujibtum kumaha tanggapan umat anjeun kumaha jawaban umat anjeun kumaha reaksi umat anjeun ketika anjeun ngajak tauhidkeun ka kaula. Qalu cek para rasulullah ilma lana teterang abdi mah maksud teterang teh lantaran atuh Gusti Maha uningat teu kudu nanya ka abdi cek para rasul
Isin abdi bade tumaros besi abdi salah ngajawab Gusti abdi teh pan diutus ku Gusti titah ngembankeun agama nauhidkeun ka Gusti ngajakan ka umat bahwa abdi teh rasul Gusti kaditu nama nyanggakeun ka Gusti sadaya-daya ja Gusti maha uninga aya buku-bukuna di para malaikat-malaikat abdi mah besi kacaletot nyarita Gusti la ilma lana teu aya katerang abdi mah teu aya kanyaho Gusti hal eta mah ka ieu teh lain berarti bener-bener teh nyaho lain lantaran dula-dula beuh ka dieu neraka ka dieu seuneu ka dieu singgalebrah seuneu rasul bae saking ku sieuna teu daekeun ngajawab eta pangkat rasul geus teu bisa ngajawab di BAP ku Gusti Allah lantaran rempan jasa sieun lain teu nyaho padahal mah Kangjeng Nabi ketika dianiaya ku Abu Jahal Kangjeng Nabi Musa ketika dianiaya ku kaumna Kangjeng Nabi Isa ketika diudag-udag ku Nasrani kabeh ge nyararaho boga jawaban masing-masing ketika Kangjeng Nabi Nuh dikucilkeun ku kaumna ketika Kangjeng Nabi Lut diciduhan dicaci baki nyarahun kabeh ketika Kangjeng Nabi Sulaiman hampir diusir ku kaumna termasuk Kangjeng Nabi Daud ketika Kangjeng Nabi Daud ngadoakeun khusus ka Kangjeng Nabi Sulaiman sebagai putrana oge ka makhlukna tapi tetep makhlukna kaumna mencaci maki ka Kangjeng Nabi Daud baroga jawaban masing-masing tapi kabeh ngomongna serempak la ilma lana Gusti teu aya katerang abdi sieun ngaharepan Gusti urang oge kuari urang lamun sieun ka Gusti geus moal daek menta-menta acan sieun ka Gusti teh lantaran urang mah teu boga ilmu ka sieun ka Gusti teh berani bae urang mah terus bae digawe encan mental mah geus terus bae salat kurang tapi menta malah mah nyawad ka Gusti Gusti asana kieu amat ka aing mah urang beberean jadi ka aing mah aja hei salat henteu ai kos kituna di wada tinggal malaikat ya teh teh bahasa la ilma lana naon eta hebah ka Gusti urang lamun hebah ka Gusti moal boga rasa ilmu urang diangkat jadi wali teh rahasiana kunaon ketika urang teu boga ilmu lamun urang boga ilmu moal diangkat jadi wali datang ka modal moal diangkat jadi wali lamun urang geus teu boga ilmu karak diangkat jadi wali atuh bodoh berarti tuh sia mah kitu bae sih hartina teu ngarasa boga ilmu lamun geus teu ngarasa boga ilmu kakarak timbul tawadu ilmu naon atuh Gusti di abdi da sadaya dageh Gusti nu masihan loba anu boga ilmu waktu ku Gusti dicokot bah ja atuh nanaonna Gusti mere ilmu ditempelkeun ka otak abdi ketika dicokot bah ku Gusti atuh jauh nanaonan abdi mah teu daya teu upaya nu boga daya jeung upaya mah Gusti abdi mah teu boga ilmu an sia hirup itu hirup abdi pan pamasihan ti Gusti kecil ketika Gusti atuh nyabut hirup abdi mah atuh abdi deuk aya naonan boro-boro nu susah cara abdi nu sugih ge cara Soeharto cara Ibu Tin ja paeh mah paeh bae ku Gusti cek Gusti paeh mah paeh bae atuh ieu hirup abdi teh pan nu Gusti teu ngaku ka hirup teu ngaku ka ilmu teu ngaku ka gerak-gerak urang nu Gusti sadayana geus teu aya naon abdi mah gaeng ka Gusti bae ieu mah ya Gusti sia ibadah ka aing meureun sieun ka neraka henteu Gusti besi abdi pajar sieun ka neraka belum abdi moal mundur saeutik-eutik acan hayang ka sorga meureun teu Gusti andai kata abdi ieu ibadah hayang ka sorga ku Gusti abdi asupkeun ka sorga abdi bade lumpat dari keluar deui beneran sia bener bung ka sorga bung teu sieun ka neraka teu belum abdi kuari keneh Gusti eta di dunia teh kos kitu teh atuh hayang naon sia hayang kanu nyieun surga jeung nyieun neraka ka Gusti bae abdi dia lamun abdi geus diaku ku Gusti sanajan dikanarakakeun neraka ge moal panas sanajan ku ari boga mercy woh asena ge tiis ai nu kolot nyarekanan bae mah atuh hareudah
Urang naik mobil di sisi diri nu kolot ngocoprak asena tiis ge hareuda geus kieu deui kayak ngomong deui geus lah hiji bae dua segala rupa untung teu nabrak ge untung teu nabrak asena digedekeun deui cak tina nomor 20 letikeun nomorna 18 hareudang teh emang nanti neraka eta jero mobil teh neraka sebab naon aduh sekelilingna ieu AC tinggal AC tetep bae teu nyaman tapi lamun urang jeung nu kolot di jero mobil cak nu kolot teh ai kula malah atuh sapira jadi pendamping ge kapake andai kata atuh dek balik mangga henteu balik ya teu nanaon abdi mah doakeun we kakak nu penting mah abdi mah ulah dicerai jeung deui atuh abdi mah hayang ka surga hayang menang ridho kakak masyaallah ya Karim Gunung Karang gede hate leuwih gede tibatan Gunung Karang waduh ieu mah Rubiatul Adawiyah sana ieu mah ieu tis teu kudu make AC teu kudu tis mobil ge tis mobil ge Masya Allah rem ge ngadadak bagus henteu endut-endutan nah ibadah teh lamun urang masih kene boga rasa masih kene boga rasa pinter masih kene boga rasa bener teh ngahalangan hijab teu bisa urang masih kene boga rasa bener atuh enggeus moal naik-naik moal jadi wali moal urang teh dihareupeun Gusti pinuh ku dosa Gusti batur nu pinuh ku dosa abdi mah leuwih pinuh batur memereungan setengah dunia abdi mah liput dunia ge ku dosa abdi nyanggakeun sadaya-daya Gusti tah geus teu boga rasa pinter teu boga rasa gagah teu boga rasa sagala rupa berarti urang lamun masih kene salat nyekelan syariat sesuai jeung Fathul Muin moal jadi wali moal jadi wali teh kos kitu teh ji atuh kudu ulah lain ulah tolol sia mah kitu bae heulanan ieu mah keur carita wali kudu dilepaskeun eta pindah alam eta mah alam syariat urang kudu pindah tapi urang bersyariat tapi perasaanku dipindah tina syariat kok bisa kitu sih heran atuh pan tadina urang teu bogoh jadi bogoh pan pindah perasaan tadina mah di imah teh urang sorangan barang bogoh ka Sarwiti urang Cikupa asa duaan bae diuk asa duaan nangkara ka saluhureun nangkub asa handapeun masyaallah peureum asa kadeuleu beunta asa karasa tah eta teh perasaan nu kos kitu ketika urang diputuskeun cinta greget nu aya teh greget perasaan ngaranna tah ieu ka Gusti Allah teh ku perasaan lamun Gusti ngadamel langit Gusti ngadamel bumi di antara dadamelan Gusti teh abdi dihirupan ku Gusti atuh Gusti teh babarengan bae jeung abdi izin amat abdi mun nonton TV Gusti kantaran Gusti teh pan babarengan bae jeung abdi izin amat mun abdi ngridit cak Gusti teh meureun sia ku hayang-hayang tinggalna dunia kok padahal mah bakal ditinggalkeun kok make jeung maksakeun teuing izin urang teh ka Gusti mulai kerenyed izin boro-boro di luar di jero kamar ge da Gusti mah teu kahalangan ku nanaon pandeuleukeun bae di jero kamar ge urang ge diuk ge masih kieu neuk ka kasur ge ka kasur gisin Gusti awak abdi kudu di kasuran embol-embolan kieu dia isuk pageto mah abdi teh bakalna dikubur lah eueuh nanaonan bakal langsung kana taneuh abdi mah bade di taneuh bae Gusti ngan make kasur